Penting haka nih kak gak ada wae anjing kurang hiji. Aduh ayeuna kamari teh sini teh kaluarna teh 40 34 sok sieun di mistik deui wae ieu mah panot keur rada edan tapi geus lila teu tuin ieu teh. Geus kieu lah ayeuna mah tah 7542 dina angka gaib kena angka setan teh banding tapi jeung laptop beda ieu. Duh. Tapi nu kamari mah euy ka dieu geus tuinkeun we ayeuna mah 22 geus 4722. Tris ku 7 ya 500-an mah. Geus jadilah. Tinggal ngatur jeung laptop hungkul. Piraku teu tembus deui wae mah aing nek kacokea wae mah. Sydney ayeuna moal tuin ayeuna mah. Ya mah geus ngayakinkeun ieu mah. Angka setan geus 2 bakal piraku minimna 3D ieu mah kudu keluar 4D mah. Tapi ulah resah tenang 4D mah domba kabayar. Menang minjem duit nu aya tayang kabayar. Tapi da panen eta mah tenang gampang lah, nu penting mah ayeuna ka Andri masang heula ieu mah lah. Geus lah tinggal minta duit ka kolot ieu mah. Kumaha acara lagi. Kudu nipu euy moal bener ieu mah teh nipu. Bro, manya kolot tek mere duit keur masang sagelo-gelona ge kolot. Tapi urang bobodo. Mun meunang mah umroh tenang. Pan abi teh ayeuna teh berangkat ka Sydney. Engke ka Hong Kong. Simpangkeun emak ka Mekah. Geus mere ieu mah. Mak, ka mana? Mak, di mana eta teh? Ka mana cenah? Hayang umroh mung. Teteangan ka mana? Mak, karek naon ai sia atuh goblogan gogorokan wae. Hayang umroh mung, ayeuna mah tenang moal gagal, Mak, ayeuna mah. Umroh naon ai maneh? Ayeuna mah. Yeuh, Mak, tah peuting urang ngimpi. Geus menang indek, geus menang naon ternyata nomorna sarua mah potar jeung angka setan geus sarua tah. 22 tuin mah anu geus moal gagal tuin emak umroh utang mak jig ka barudak ka saha bejakeun jarajan gitu ka hutang ka warung taranyakeun bayar. Ayeuna mah sang heula da kudu pengorbanan atuh mah da naon kudu aya usahana. Aya meureun mah ceban-ceban wae mah. 10.000 jadi duitnya sabaraha eta teh 10.000 teh? Mah 11 juta, abi modal meureun 3 juta, engkena kamakeun 7 juta. Abi pan ayeuna mah berangkat teh ka Sydney ya TKD lain ka Kulon ka Sydney. Engke mah umroh disimpangkeun tenang. Tapi moal naon kitu umroh tina naon mana eta meunang duitna? Tuh aisi mau ti bandot dibayar nama lain ti orang Sunda mau ngarugikeun pokokna manehna mah jangan loba duit mah. Ayeuna geus kacorokan penting abi ngimpi deh. Ngimpi teh jeung indekan jeung naonan sarua abi penting ngimpo sarua ieu. Geus mah moal gagal ayeuna mah eleh deui ayeuna piraku atuh mah rek buntung-buntung wae teh. Jadi kumaha maneh teh eta teh tujuanna teh minta duit apa naon? Atuh mah dana naon ge kudu aya pengorbanan, ceban-ceban wae mah meureun kudu aya pengorbanan. Maknya tuh dipasangan nyo lebar mah ieu mun teu dipasangan kamari oge tah mak teu dipasangan teh udah satadina mah lemah gitu dilemahkeun mah 820 keluar pisan mah 4D. Saya minta duit oge hayo we Norweco kos naon deui rek masang di Sydney kade masang di Sydney keluar di Cibiuk sia awas ya ge jangan meuli cumi-cumi tah mere ieu jadi mana mak ya sok ceng manang siap mak lah doakeun meni rodat gablek budak sasiki oge
Hayo we. Ma, lain ngajangkor mah. Dasar ukadaek goblok budak teh. Kita marabando mah nu di Paraban buaya. Ya mama sen ah. Aduh, banyak asa rasa geus teu gagal ieu teh. Geus kurang hiji deui wae masang dua-dua keluar 14 itu geus geuris deui wae mah duh. Bieu teh asa geus kacapang aing teu habis pikir kudu kumaha. Ada lain goreng-goreng rumusan ieu mah deus. Kieu we sareng masang. Masang di Sydney kalau di Raja Mandala ieu teh. Rudet. Kudu kabayar tapi euy. Aduh. Duit dia mah geus asa kacakal geus kepala teh. 4 7 2 buntut anjing meleset pasang di Cina keluar di Hong Kong ya mah duh kamari dia masang di Sydney keluar di Raja Mandala iso kan kudu dikapung wae kitu geus di indeks salah geus di kieu salah asa geus kacepeng da anjing laptop geus ka dieu potar geus kodang geus aya aneh ieu kudu kumaha ya asa geus kacepeng pisan baru geus bayar meleset deui wae. Aduh, ieu teu katempo. Ieu dengan naha. Ieu mah. Kamari kaluarna 7.364 kena 12.55 tah. Ayeuna mah geus ya banot mana rek ka mana sia 4832 4832 di mistik jadi 42 kurangan hiji ayeuna mah kamari 32 ayeuna leuwihan berarti 40 sia ka mana sia banot aing masang di sini pegat ku di Raja Mandala sia masang di Cirajang pegat di Hong Kong ya mah geus jadi ieu malah iya manges tapi keur masang nanti mana nya si mau boga nekan duit gitu kudu dipaksa deui kamari umroh ayeuna bisi mah mung capek gitu urang meuli sawah kamari ge ngageuris ayeuna mah keuna Aduh karak beres we kieu teh Ma, heuh naon deui atuh sia teh sajang naon deui Ma euy. Ma, naon ai siang gogoroan wae aduh. naon sajang tembus emak jadi meureun umroh Aduh, Ma, ngegris, Ma. Aduh. Beda hiji. naon sajang ngagris meureun lapur duit emak moal jadi ka Mekah mah moal umroh mah terus kumaha ayeuna Tenang, Ma. Masih ada hari esok. Kita bantai lagi, Ma. Jangan kecil hati, Ma. Kegagalan, hal kesuksesan yang tertunda, Ma. Tenang. Geus karungus deui, Ma. Kepung kayakna mah geus. Perebetkeun, Ma lah. terus kumaha ayeuna Mak, aya bareng ceban deui mah bareng bantai. Tong keung ngena mah tah. Kurangan hiji, leuwihan hiji. Geus, Mak, da piraku rek kaluar deui di Mareleng mah. Meureun mah ceban deui we mah. Kumaha jadi
cobaan ge jadi 10 juta mah melaksukan di tanah lamun orang cebor mah ku mudah-mudahan syukur mah. Aduh, geus duit deui wae. Heuh kumaha atuh kacokel deui wae meureunna. Mangka ninjang meuli huut ieu teh hayam parabaneun. Ya 10.000 deui mah aya. Mau ning eta aya duit gocap keneh mah mereka bar 20-an tuh mah orang babad. Ari sia moal ngalebok? Hah? Moal ngalebok sia teh? Ya ini masang lagi. Jangan kecil hati. Pak. Kira bapak sioh rek keunang. Bisa gadi euy. Aduh. Bisa gadi wae. Aduh. Jam 11 menang injam ti si Daleh, ti si Dahlan, ti si Oman. Makanya nggak angku mah bang keliling liwat. Agak teu ada ngayakinkeun di baban. Geus gagal di wae. Aduh, kudu kumaha ieu? Si mah ngamak ieu mah ieu. Mak. Geus beak ayeuna mah. Pasrah ieu mah. Duh, makanya tuh nya euy kabeneran pisan si Daleh naki. Duh. Janji mayar ditagih wae ngayeuna mah. Lo dateng. Kudu alasan kumaha ieu? Gara-gara togel aduh. Mang enaon mang? Naon? Ai mana teh teh poe naon jam sabaraha? Mang mah tadi di teteangan ka kanang Roma cenah cek si Ibi di sawah cenah. Ka mana wae tuh mang tadi? Tadi teh ka kebon heula nya gimana teh? Engke we jam saanu, taena urang rek ka dieu, urang tembus kamari. Di teteangan eueuh. Kejadian kiraha tuh? Mang kewe jam 2. Jam 2. Geus tah mang dipake masang deui tenang urang. Dah amang lila tah. Kamari ieu ka dieu tembus mang. Ayeuna ieu ka dieu. Jam 2 mang di leuwihan gocap. Tenang. Lah, awas ke jam 2 ke urang ka dieu deui. Heeh. Balik lah. Nginjeu mah motorna ke mah cokot duit babarengan, tenang. Hiji cenah. Atak pinter. Duh. Si Oman hiji deui mun lagi bejakeun kumaha. Masangna di mako kaluarna jam 2. Tenang. Maneh tenang sok sia. Tara lagi ka dieu. Beres lah. Itu teh saya nu jejerowokan di luar nenangan amang. Nu mana ieu teh? Itu tuh teh saya nenangan amang. Anu sirahna bulu hiris? Heeh, meureun. Si Oman meureun euy. Kumaha dibejakeun kumaha? Mang tadi urang mah tadi bejakeun ku kumaha ngan cing gara deui gue duaan ke dari yuk. Duh, wah ya. Gara-gara mana sih togel? Aduh. Naon gitu mang eta saha mang? Eta teh nu lagi. Ampan tadi geus nginjeum ka manehna. Aduh. Maleset aduh. Udah kesurupan heula ieu mah euy. Kesurupan ieu mah. Salah. Eta mah babi atuh. Aduh, mang kunaon mang? Mang, kunaon kitu aja. Kesurupan. Aduh. Kesurupan. Siganyaan euy. Aduh, mang kebeneran mang. Itu di ditu Naon emang? kesurupan. Kasurupan. Heeh. Iya teang satu Teang, salah teang. Iya mah kasurupan bener. Ini nang haji ieu mah. Kebenaran orang tidak belajar ngobrolin kasurupan ka haji. Tapi kita haji pernah tidak ajarkan orang kasurupan. Ngobrolin kasurupan. Ang subhanallah. Ya, ada
Jang. Mang, sadar, Mang. 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 Anjir bener kasurupan. Meme kuah haji udah baik heula. Nah itu teh. Kasurupan anjir bener. Mana mending ini nek ini kurang. Asal nek kurang haji. Oh, gila masuk. Ini kemampuan euy. Kudu yang haji. Jangan ditanyakeun euy kasurupan kunaon. Bener sia kasurupan kunaon? Mau. Kok mau nih? Mau gimana sih ya? Pedal pop. Tina pedal pop. Eta masih lain mau sia. Si goblok mah tadi kan nipu sih nggak goblok eta mah. Lain mau. Waduh, siap. Mang, bener Mang, abi mah mau. Waduh sia mah. Tidak habis kuat kita Mang. Mang, mau iya Mang.